ayeuna kitunya mun urang mah berkah tina pantun teh mungkin aya berkah nu karaosku Mang Ayi naon tah berkahna eta teh meh barudak tiasa pikabitaeun gitulah resep geuning dina mantun teh nya hiji nama edukasi na pangintennya dai juru pantun mah jadi juru penerangan raja. Cek juru pantun cek guru abdi mah oge cek sejarawan sebagian. Jadi pantun mah penyampaian bahasa raja ke masyarakat melalui juru pantun. Leres yang hibar ya itu janten lamun ayeuna mah meureunna naon jubir lah gitu. Mentak rahasia raja, rahasia permeswari, rahasia putri, rahasia lengser ada di juru pantun. Pantun mah kuratu moal katimu, ku pandita moal kabuka, kursi moal kapangi, iwa katimu ku juru pantun. Itu mantak seuk-seukan raja teh, ulasan asihan dedehan teh, kapan aku tukang pantun mah. Dari tukang pantun cenah gitu ge cekolot baheula lebih deket sareng keluarga raja gitu. Pini sepuh raja. Mun aya mah penerangan meureun kitulah. Gitu. Jubir mungkinnya jubir. Gitu tapi Mang Ayi kungsi di maksudna pakem dina ruatan entah misalkan sate acan ngaruatna aya heula kedah diayakeun gitu di acara bade ngaruat teh contohna misalkan kedah aya sesengitan kedah aya kalapa berarti kungsi diajar eta naon kok berarti mangnya oh kantenan atuh tata krama mah kedah tata krama sareng tatanan kasundaan model sasajen sapuratina margi naon jadi pikiran amang mah adab terhadap leluhur hormat karena karya karuhun sasajen teh kitu tangtosna wae ge bener atas sareng panungtun gitu ai pantun mah edukasina nya kada aya da ai juru pantun mah juru penerangan gitu tah tukang dongeng gitu. Bener mungkin meren amang meren mimiti awal-awalan mah amang meren kungsi mendakan anu misalkan contoh abi ngobrol sareng anu sejen anu narawangsa nya anu marang sebah abud geuning di ditu di Sumedang nu narawangsa teh geuning kalong di Rancakalong kungsi ngobrol di hiji acara mungkin di hiji acara kebudayaan Sunda di hiji wilayah acara Sunda nuju ngagesek gitu tarawangsa saking kurasana jeung teuleumna kureueusna kuresepna dugi ka teu karasa eta teh teu karasa capek padahal sapeupeting ngagesek nah kungsi itu Mang Ayi oge seperti gitu nyetangtos da aya pakem-pakemna sate acan mantun teh aya doa nu khusus gitu artina eta mah doa dina lewat batin entong diutarakeun eta mah upami rajah mah nya diutarakeun pamirajah mah gitu panginten leres pakemna aya tapi ari amang mah sangat praktis artina kieu tidak menutup kemungkinan dan tidak mempersulit lamun di pantun disandarkeun jeung barudak kiwari misalkan kolaborasi jeung angklung atau jeung naon siap ngan peda meureunan pakemna dituna heula langsung we kana arahan pantuna kana caritana kitu sapertos kamari ngadamel dokumenter film film Aki Lapidin sareng film Subang Larang. Nah paling amang poin-poin hungkul